terus gede setiknya nyaho kebelah ditunah yang sorangan mah kula mah deuk mondok bae nya ulah saya mondok mah kunaon kahir-kahir mah heses ya nunggeus-ngeus santri ku sekarang itu kunaon gitu mah lah sarusah emang emas sugih ulah mah gitu pan abah geus sakola abah sia sakola sugih teu ih ulah ngakurkeun ka abah atuh ka santri ge ulah ngakurkeun ka nu susah atuh abah keur sakola naon abah mah keur kuliah ku ade sugih teu ulah ngomong kos gitu kuliah mah kuliah bae tapi susah abah sia mah jadi ku ari dagang naon teh abah dagang teu becus abah sia mah kuliah digawe ge atuh kos kitu malah mah hampir ditangkep abah sia mah tuh tapi ulah ngukur ka abah sia guys budak hayang masantren satu keuntungan Masya Allah cemerlang masa depan sahanu nyaho kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren malaikat ieu saya ya tuh nyaho ka malaikat buku ieu imah bakula imah kula deuk ka mana keur diringkus ieu deuk dikarenarakakeun lah ieu abah ieu emak kunaon ieu maka diringkus bah mak kredit cek malaikat aya sisa kula anakna pan ieu bisa teger ke pan kula mah santri di pasantrenkeun ku abah nu maca kula bisa maca Quran ngahatikeun Quran ieu tenang sabab ya ngabiayaan mah jeung abah sadengkeun cak Kangjeng Nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yuqatilu payuk talu sahih di abah kula ieu kredit mah kredit bae tetep teu bisa kas ka neraka teu bisa usul pangusulkeun ka Gusti Allah eta keterangan Kangjeng Nabi deuk kumaha tah Gusti Allah coba periksa teman-teman budak bener tah henteu masantren periksa ku malaikat bener aja coba eta deuk pertanggungjawabkeun kula deuk kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta deuk kumaha eta jelema nu ngabiayaan mondok pasantren sarua jeung perang terbunuh berarti eta syahid aya syahid diringkus kos ieu teu arti kula mah kajian gogoma ge deuk benta pertanggungjawaban ka Kangjeng Nabi. Begitu datang kanya, mana emang abas ya? Iya, tadi, nges kasorgakeun. Masya Allah. Sambarangan. Coba nu sakola mah. Iya, abah, iya, emak, iya kudu diringkus. Atuh kredit, sia anak. Sia keur mah santren teu henteu. Sia digawe di mana? PNS. Aju, pugu di kieu jeung atut kula ja tanda tangan sarwala guys ngahiji ka ditu ngagolotrok di neraka jahanam itu watak pasantren mah ulah sambarangan jang soranganna salamet indung bapa salamet bahkan nu ngararaji ge eta saha tah eta tatangga jah Haji Udin ji ieu ka mana atuh ieu diringkus kieu ieu tetangga ke Gusti ieu ulah kudu dikanarakakeun ulah atuh pan nya loba jasa maksiat teh heula lantaran cak Kangjeng Nabi saha jelema anu deukeut ka kiai na ahli zikir kiai nu ikhlas 40 ibah ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon eta teh kudu disapatan tetep kudu ka surga bae eta pertanggungan jawab bah Kangjeng Nabi ayo mantak deukeut kiai mah tilok sarala teh lemah ngandalkeun kiai bae Masya Allah innahu la yuflihu zalimun sanyanya kalakuan eta la yuflihu mal bahagia jelema nu zalim yane jelema kafir magas mal bisa disapaatan di akhiratna ai kitu mah jelema nu mukmin sanajan ke aya dosaan diperhitungkeun komo lamun meunang syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi mah atuh aman geus ya Allah ya Rabbi aman jasa ieu nu mantak urang ngaharepkeun ge syafaatul uzma urang mah ieu balik ka akhirat teh ngandelkeun salat ya salat urang mah ngaco ngandalkeun puasa atuh pan urang mah asar ponteng suri sakumaha deuk dagang ieu deuk pake andel di akhirat mah bisa moal
bonteng suri Masya Allah bahkan tim meweh puasa geus disiapkeun pada tah pohara jasa tuh man ndek jadi andalan puasa kos itu moal bisa nah salat teu bisa pakai anda ikir carita andalan bae lanang puasa teu bisa urang mah zakat ge teu bisa jahayang kalem bae tay iwati urang mah ngaharepkeun syafaatil uzmati kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dieuna ayat 70 jelema anu dibere SK ku Gusti Allah sorga tanpa dihisab saurang-saurangna engke bakal nulungan saurangna 70 deui nu 70 na tidak 70 saurangna 70 kabelah dieuna para ulama-ulama dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah wa ka sorga heulanan teangan heula murid ta eta kas kitu dadang mah kiai mah pandeuri sabarwa ka sorgana panderi muridna heula ti heula ngan datang ka pelataranana doang tetep nungguan pamimpinnya nage sarua bae sebab teu nyaho jalan pan aya nu kieu jelema di dunia na teh ibadah mah ibadah salatna rajin puasana rajin zakatna rajin ngan malaweung teu konsentrasi nu mantak teu konsentrasi kurang wauh jeung Gusti Allah salat teh kurang konsentrasi jatuh wauh asa teu dileukeun ku Allah urang lamun asa dideulekeun ku Allah konsentrasi pasti sieun ka Gusti Allah lantaran teu kenal jeung Allah kurang konsentrasi tah ke di akhirat kapanggih jeung kiai ditulunganlah ku kiai asup ka pelataran sorga dariuk ribuan murid di dinya teh nyana nanya ai ira dibuka nungguan kiai nungguan kiai cek jadi teh helanan darariuk baheula di dieu aya nunggu 100 tahun nungguan kiai can beres kiai can neangan murid-muridna heula neangan murid-muridna heula anu 100 tahun barang ge 100 tahun datanglah kiai ka dieu dibuka pan pintu surga brus ka salurga kabeh eta mah jelema nu kurang konsentrasi teh pan nyana menundutan batu asup ka surga jana nundutan blon teh budak nungguan 100 tahun barang geus dibuka pabe arasup nyana pas nundutan jak kurang konsentrasi teh di dunia nage kurang konsen geus atuh nyana waktu batur arasup nyana pas nundutan hudang-hudang lawang sorga ditutupeun deui kaget breng nyana hudang aya naon eta je cak malaikat geus arasup kabeh ieu ka mana babaturan geus arasup kabeh eta tadi nu jeger naon nutup deui teu bisa dibuka ai kula kumaha cak malaikat emang tadi teu milu kula nundutan tan batak nu sok ngajina nundutan ka bawah ka ditu wah terkenal jasa cak nu di tukang jahit mah teu nundutan ngan hees doang atuh komo hees nundutan bae teh asup komo hees kiai da di jero neangan kurang hiji ka mana ieu kurang hiji ieu pan geus dibuka sakitu tadi geus digiring-giring ku malaikat ieu kurang hiji nya ku kulintingan di luar aing ka mana jalan cenah hees kiai di jero neangan kurang hiji mun cara ka Mekah mapan kamar-kamar geus dibere tah nu tiluan nu duaan nu genepan pan geus ieu ukuran kamar duaan ieu sorangan saurang deui sia ka mana tadi baja bareng jeung kula aya ku ari kumana haho tetep teangan ku kiai di jero di luarnya aku kulintingan aya aing ka mana jalan sakian teh malaikat ditanya malaikat tu buka deh bisa buka-buka aja cek dia kudu aya perintah mantap pula jadi penjaga teh ya besi aya anu keluar asup samarangan tetep mun teu diperintah teu bisa atuh kula lagi geus boga ieu SK asup surga da mah tinggal asup ka lawang teu bisa ieu nu mantak di dieu meureunana teu asup ge eta geus lain deui masalahna emang tadi Quran nundutan waduh kiai geus seleh neangan di surga ieu surga itu bebeja kakara ka malaikat Ridwan malaikat ya. Kurang hiji peserta cak malaikat Ridwan dah je atuh emang aya ieu di luar keur ku kelintingan bae
nyanangan geus beda ka kula ge menta asup ngan kulantaran nyana kula cenah perintah atuh teu bisa. Je coba dibuka. Begitu buka aya keur nundutan deui bae. Ya Allah. Mataku guru lagi gitu, hei, hudang sia, hudang. Kakarek kira bentar, aduh, alhamdulillah. Jadi jelema nundutan mah kasor gage ka bawah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Guys, mulai ti minggu harap ulah nundutan. Bila perlu hes. Kula pajar lalagan dongeng lain, bebeneran eta ku situ. Aya dongeng dina kitab supi tahu seperti gitu. Mentak nundutan mah kurang konsentrasi. Etalah boro-boro di dunia nde kauntungan perekonomian. Nundutan mah cilaka kajen kumaha. Mal beres ku nundutan mah tuh. Ngaji ge bisa-bisa mubtada jadi nasab kita ditu. Lain ropa nasab. Nundutan. Eta teh apa? Anu kiai dongeng, rukun wudu gedep. Pas pelebah ngusap sirah saeutik. Beratana nundutan. Geus bae dibawa ka imah. Tanya ku pamajikanana. Ngaji naon kiai? Rukun wudu. Geus sabaraha? Genep. Jaakur. Hiji-hijina, hiji eta dua itu kagep. Ye kalimat cek jana teh eta ngumbah sirah nu leutik. Naon? Ngumbah sirah nu leutik. Ngumbah sirah. Sak pamajikanna di dinya boga sirah nu leutik kayak kami. Ya tuh aing mah ti ditu lokos kitu juga kan. Tah teu mungkin. Ye, teu mungkin atuh geus kos kitu. Manya rukun wudu jangan lalaki doang. Pan bener awewe ge aya rukun wuduan. Lamun ngumbah sirah nu leutik di dinya nu boga kami. Oke ngajak kena teh. Emang ngajina di mana? Anda pun tanggal lamun jakena. Aing coba ngaji deh ka ditu. Tah eta gara-gara kos kitu pan rukun wudu jadi salah. Iyalah nundutan mah kos kitu. Nah innahu la yuflihu. Mudah-mudahan orang kabehan diberi kuat, iman orang diberi tegar, Islam orang diberi sempurna, sehingga orang ngalaksanakan ibadah dengan mantap ka Gusti Allah. Akhir hayat orang husnul khotimah, di akhirat orang aya dina ridho Allah, menang syafaatul uzmati kangjeng Nabi orang, babarengan orang kabehan, bapak orang, bapak kolot orang, uyut orang, anak orang, incu orang, keluarga orang, pemajikan orang, kuabe tetangga orang arasuk ka sorga melalui syafaat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.